lamun urang dek salat kudu susuci zahir, lamun urang dek maripat kudu susuci batin. Moal menang salat tanpa toharoh, moal bisa maripat tanpa tauhid. Wudu kan sakadar ngomong doang, wudu teu praktek moal menang salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pikir. Allahumma faz yadayya min ma'asika kulliha. Jampai ngumbah leungeun. Allahumma faz yadayya min ma'asika kulliha. Hai Allah, muga ngaraksa Tuhan, ngajaga Tuhan kadua leungeun abdi. Min ma'asika tina maksiat, seluruh permaksiatan ka Gusti. Zahir. Efek-efekna kan. Jero hate urang mulai lempengkeun ya Allah ya Rabbi, bere abdi kesucian batin tina maksiat-maksiat anu ngahalangan kana kesucian tauhid abdi. Jauhkeun abdi Gusti tina dunia, ulah dibere resep abdi kana dunia. Sakumaha syariat ngabersihan leungeun urang jero hate kekepret kana dunia. Endek kitu moal. Bismillahirrahmanirrahim. Geus aya toharoh wudu. Ai wudu kudu make cai, kudu nganyahokeun heula caina, kadar caina suci apa henteu. Sanggeusna suci nyucikeun apa suci teh nyucikeun. Nah, mantak dibagi tahirun mutahhirun. Tahirun gairu mutahhirin. Tadi aja heula menyerik jadi wali teh nyoka cai-cai acan. Teh nyoka cai-cai acan. Begitu dek salat eueuh cai tayamum eta cenah aqua. Aqua mah tah mah cai ge teu bisa pake wudu. Wah, geus ulah di mamum mah. Can nyaho ka kadar cai berarti. Ulah heula sing asak heula bab toharohna. Caikna kudu dijelaskeun heula jang toharoh, keuna asak bulak-balik geus tah fatul muin. Geus beres fatul muin dibulak-balik kopikeun. Aja kusa dibelum da deui. Bareng ditanya caki uci ge aing bepaan. Ki budol geus baksa barang meureun fatul muin. Ku eta dibeleuman bae ku nya. Cak nya meureun kumaha meureun sugan jadi cahaya di jero. Tungtungna mah nu aya ge hareueuh bae. Jaan wae utawian dibeulem ku nyana. Meuli di nu anyar teu kabaca. Tuh. Nah. Tah beres. Oh iya guys, biar caina ieu. Beres cai kemudian wuduna ge nu rapih, geus suci, karak meunang salat. Begitu oge ilmu ma'rifat. Teu meunang waka nyebutkeun ma'rifat, dirina ngaku komo batur ngama'rifatkeun. Ulah waka kudu susuci heula. Kumaha susucina? Tauhidna heula kudu nu asak. Kakarak praktek susuci. Sakumaha urang dek salat kudu wudu. Wudu praktek heula. Nyuci leungeun, sungut, irung, beungeut dan lain sebagainya, karak jadi wudu meunang salat. Kitu keneh ma'rifat tauhidna heula. Saenggeusna urang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamuhu binafsi datang ka selesai dibagi ieu teh aya sifat nafsiyah, aya salabiyah, aya ma'ani, aya ma'nawiyah. Praktekkeun heula, geus beres praktek kakarak ma'rifat. Tuh kan, lamun tadi praktek susuci zahir, lamun ieu praktek susuci batin. Mun ditanya urang wudunya ai susucina di mana? Ayo, urang wudu susucina di mana? Atuh di si enci. Ngagandoy. Sia mah susucina cenah di kali cadas. Atuh ngamuk si engkok. Teu beres ya budak. Anu can kahartieun pan kitu amat susucina. Encek. Beda. Nah, lamun urang deuk salat kudu susuci
suci zahir. Lamun urang dek maripat kudu suci batin. Moal menang salat tanpa toharoh, moal bisa maripat tanpa tauhid. Wudu kan sakadar ngomong doang, wudu teu praktek moal menang salat. Urang ge kadar praktek, kadar ngomongkeun tauhid teu praktek moal maripat. Ngan zahir jeung batin teh kudu dihijikeun sanggeusna ulah misah-misah hingga hiji bareng. Lamun urang nyaritakeun wujud kidam bakom mukhalafatun lil hawadisi maksudna teh deuk nauhidkeun hiji pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard, hiji zatna, hiji sifatna, hiji af'alna, hiji praktekeun wae. Cara meraktekeunana bareng jeung syariat supaya timbul sirrun min asrarillah. Ulah wakanu jauh teh datang ka mujahadah, riyadhah, kemudian muhasabah, tafakur, zikir. Eta mah panjang teuing. Jeung hese. Kuari mah wudu. Praktekeun wudu ye. Wudu zahir jeung wudu batin. Lain. Cai geus bersih, tauhid bersih kedua hati. Caina geus bersih, siap tahirun mutahhirun. Kuari urang endek wudu zahir, ngabersihan awak. Mimiti ngabersihan tina najis heula, mandi jeung berbagai najis mun junub mun najis geus beres eta kuari wudu barengkeun jeung bebersih tauhid, kesucian tauhid. Mulai urang ieu meunang ye urang endek ge meunang ieu mah ieu praktekkeun sok a'udzubillah ngan maka syahadat lah di thariqah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eueuh dipikir mulai tah sebab tauhid da masukna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pikir. Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Sampai ngombah leungeun. Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Hai Allah, muga ngaraksa Tuhan, ngajaga Tuhan kadua leungeun abdi. In ma'asika tina maksiat, seluruh permaksiatan ka Gusti. Zahir. Efek-efekna kan. Jero hate urang mulai lempengkeun ya Allah ya Rabbi, bere abdi kesucian batin tina maksiat-maksiat anu ngahalangan kana kesucian tauhid abdi. Jauhkeun abdi Gusti tina dunia, ulah dibere resep abdi kana dunia. Sakumaha syariat ngabersihan leungeun urang jero hate kekepret kana dunia. Endek kitu moal. Sok teh. Ayo. Ulah sok ngomong wali beta wudu geus sia cat becus. Sakali deui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bagian kalbu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Zahir. Pangjagakeun Gusti dua leungeun abdi tina seluruh permaksiatan nu bakal ngahalangan ka Gusti kulliha sakabeh permaksiatan. Hate urang main. Ya Allah ya Rabbi, sucikeun tauhid abdi ka Gusti. Gusti teh hiji zatna, hiji sifatna, hiji af'alna. Bere abdi ulah resep kana dunia. Seluruh dunia. Ulah aya sebab eta adalah anu ngahalangan usul ka Gusti. Sok unggal wudu kos kitu malah yang dagang sia. Geus moal bisa ti heula bae pisan puguh. Geus kaluar ti heula lah. Atuh can lalaon geus kos kitu. Boro-boro jadi wali.
lantak lain babari wudu dah heula oh kira ya Allah ya Rabbi geus tah tegetkeun tah praktekkeun kurang kan di jerona abdi ulah dibere resep engkena kan dagang sabodo tani sabodo aya geus dibere resep sagala rupat sabodo nu aya ge los kan lamun diijabah ku Allah nah duh cenah kieu beusi miskin ulah beusi miskin sebab eta mah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz sia mah kitu bae sih berarti teh mah setengah hate tengah doa beusi miskin berarti hayang keneh atuh berarti lalu lamun beusi miskin tah can jadi encan plong-plongan wuduna endeu kumaha jadi wali terapkeun nah ieu hayang sirrun min sirri ulah dibaca doang praktek geus tah tenget geus tenget endek tuh bangun maroal atuh sia mah beusi miskin kan inget ka pamajikan ka anak kan moal gurangan harta mah Syekh Maulana Hasanuddin pasti wuduna kos kitu jasugi Syekh Syarif Hidayatullah pasti wuduna kos kitu jasugi Imam Syafi'i wuduna kos kitu pan sugi sia mah henteu kos kitu ja susah jepel gelap geus aki geus garing penah nuliskeun ukuran sehat urang umur urang sehat urang gering urang dunia urang atuh teu kudu sieun-sieun aduh cenah eungap Kiai besi haju truk bae aduh cenah dagang order sok praktek kitu wudu urang eta mah masalah geus lamun endeu masalah mantap wudu moal bisa cepet bangsa nu laluhur mah sebab ditafakuran mulai lalauna iblat caina di tilik heula teliti jang nyucikeun zahir syariat ku ari beres syahadat ta'awud bismillah seperti eta sakumaha doa tadi jang nyucikeun zahir tauhid urang sucikeun tina wusul ka Allah yalah sakumaha leungeun pake kakepret Gusti tidak cai kepretkeun hate abdi tina dunia beres kuari sungu tadi begitu urang kasungut maca doa Allahumma doa kaparat kasungut Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika suci baju terus geus kan gitu iya mesti can apal kene we Allahumma ini ala dzikrika Allahumma ini ala tilawati kitabika syukrika terus tah eta kan lisan jangan bersihan sungut di jero hate urang main Gusti eueuh deui nu pangmulya-mulyana iwal ti kalam Gusti jeung nyebut Gusti jauhkeun sungut abdi tina ucapan-ucapan salian ka Gusti renungkeun bari ka sungut Allahumma inni ala tilawati zikrika ala wa syukrika beres sok kira bari direnung tauhid urang suci ke sungut irung Allahumma arihni raihatal jannat Allahumma arihni raihatal jannati terus naon aja Bandi Lantarodin Gusti pangambeukeun irung abdi aambean sorga berarti kaambe angin-angin sorga pengajian angin sorga ngambe marhaba angin sorga ngambe salat-salat
maca Quran angin sorga, maca ge kutub robani nu ikhlas angin sorga. Penta ku urang mantak eta urang begitu nyongsrong hayang ngaji bae hayang maca Quran hayang maca salat eta urang teh geus ngambe irung urang irung kolbu urang kolbu pan dibersihan ya eta teh ngambe ieun mantak ngaji irung urang nu ngambe irung kolbu ngambe raihatal jannah wa anta anni radin ngambe kan ku urang tanya ge sia nu kunaon mantak ngaji ye aing mah ngambe angin sorga sia sarua sia aing mah dicarekan kudu di mah bari ka irung bari dibaca eueuh teh dina fikih mah praktek biasa bae mulai di doaan teh ya sholihin tarapna eueuh wudu urang wudu biasa bae tek henteu maca doa malah mah maca tek masalah salah tah mah jadi itu dapat silu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain atuh tamak geus bae doa mulai diatur supaya nyambung qalbu jeung zahir batin jeung zahir itu supaya jadi sirrun min sirri Allahumma arihni raihatal jannah bari diserap ceuk zahirna sebrengkeun kakek mun haji pendi aya nu hejoan masalah guys geus malah di hate urang sakalian lain jadi wali ribut hajana mah watas wudu gelut bae enta kuduna ge sorangan hina-hinan sorangan nyepi urang wudhu sebab naon indeu ka Allah ieu mah wudu ngaji geus wudu ngos kana teh emang lah ulah ngomong atuh salat leuletik wudu ti leuletik salat ge ketubuan sanat beres geus salat geus salat zuhur sabar rakaat 2 bae lah sajeuna sakeuna mah keur leumpangan meureun di jama ieu ge dek SMA sakeuna lah meunang di jama pan eueuh dina kitabna atuh mantak nyaon nyieun nu anyar wah ieu budak mikung ye beres tuh leungin geus sungut geus irung geus beungeut nawaitu rafal hadasil asghar isbahatus shalah atawa bayyad wajhi wa tabyadu wujuh Gusti pangputihkeun wajah abdi nu mantak putih teh meureunan bening zahir teh kitu cek batin kumaha qalbu urang Gusti nu enggeus dihareupan ku abdi berbagai makhluk dunia jeung sagala rupa nu eueuh ridho ti Gusti putihkeun abdi ulah datang ka balik deui di hareupan ku abdi renungkeun ku urang ya Allah ya Rabbi kakarak engke gegeuraheun geura urang asa boga wudu asa lamun urang geus terbiasa kitu kemudian henteu kitu asa encan wudu tapak urang nu dihareupan ku abdi Gusti urusan dunia urusan makhluk anu teu aya ridho Gusti jeung pasti loba jasa di luar ridho Gusti bersihkeun abdi beningkeun abdi ulah datang ka balik deui abdi ti ayeuna moal balik deui kana urusan nu ku abdi dihareupan urusan dunia urusan makhluk Gusti bersihkeun beget abdi sabulan 2 bulan sinaran geura lain masalah putih jeung hideungna tapi aya sinar ilahi cahaya ilahi arifin cahaya ilahi sinar ilahi deui nyadar aya cahaya ilahian bakal katempo gerage jelema laleumpang dek kamarana ta jelema deungdok maksudna isuk-isuk mani bring-bringan kitu hanya untuk sebuah jabatan sebuah sesuap nasi aya ridho Gusti henteu kebal-kebal kitu urang kan kuari mah henteu malah urang balap jeung nyana balap urang lamun geus diijabah doa putihkeun abdi beningkeun abdi
Zohir banget abdi bayyad wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh jaga di akhirat. Nu mantak yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh teh berarti kan eta teh ketauhidan. Tauhid urang teh sucikeun Gusti. Dunia nu geus dihareupan ku abdi, makhluk geus dihareupan ku abdi. Nu eueuh ridho Gusti nu ku abdi dihareupan, sucikeun abdi, bersihkeun abdi Gusti. Moal deui abdi ngahareupan anu kos kitu Gusti, rugi abdi ngahareupan dunia, ngahareupan makhluk tanpa aya ridho Gusti. Bayyad wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sok geura ge mantak angel ngalawuduna. Allahumma bayyad wajhi yauma ngarenung sakumaha tadi. Ieu mah ngalawudu sakumaha papatong ngisang. Mantak kajahoan ge jelema teh kajahoan atuh dina wuduna ge kan kadele ku ahli nama geus teu kudu hese-hese. Da jelema wudu teh kadele. Kan pagawean urang teh aya di batur. Oh bener. Bagus teh budak. Geus. Atuh ieu mah mana bisa tuh. Ieu mah ban bulan puasa. Dikajerokeun saja. Geus ku ahlina kajawan dina wuduna keneh. Endeu kayang sirrun min sirri. Nah, ieu dibuka ieu rahasia. Urang lamun bisa rek praktek ngan lalaunan. Lalaunan ieu mah masalah ieu mah ieu. Masalah ieu mah sebab ieu mah pagawean sehari-hari kan. Pagawean sehari-hari sok bisa teu madukeun zahir jeung batin. Ieu teh beda aya inna ilmal batin sirrun min sirri. Tapi teu babari. Kumaha teu babarina aj'aluhu fi qalbi ibadi nu kukula diasupkeun dijadikeun ka jero hate hamba kaula sarajan kuari dijelaskeun ai ku Allah teh dibere mah henteu bae. Begitu deuk wudu naon karena tadi cek kiai teh nya. Naon karena tadi teh naon karena tadi tah hese bae teu boga bagian mah. Atawa sarajan inget lah kiai ieu teh bajang kiai aing mah lain kiai ieu. Henteu geus teu bagian. Sok geura renung-renung ku urang deuk ka Allah. Nah, ieu mah masalah ieu mah dipraktekkeun ku urang ieu. Tuh, kakarak ge datang ka beungeut. Karak datang ka beungeut, encan suku eleungeun, katuhu, kenca, sirah, celi, suku, masih keneh. Ulaika humul ghafilu. Urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ieu poho-poho deui. Inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji. Nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim. Oh nya bahasa Allah. Negeri terjemahkeun sa aya-aya urang. Oh ingetna ka Allah. Keluar beti majelis. Mulai. Oh. Ya Allah. Wow. Nu mantak sabalikna jelema anu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah. Iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah, ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina. Mantak ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba endeu ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna. Aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu. Ayat lain ayade ayaman tad'u falahul asmaul husna. Opat salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu. Walillahil asmaul husna. Tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus.
sabaraha ngaran nu bagus sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya tis'ah wa tis'in 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan eta adalah asma Allah ngan ieu Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna beleger gara-gara Asmaul Husna Masya Allah tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh kemudian aran urang ge dihitung ngaran urang sabaraha Asmaul Husna engke aya sabaraha mun pas kadinya tangawirina kadinya lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tah urang hese-hese muridna Ar-Rahman bae lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae lamun jelema ngaranna teh Saleh geus bae ngawirina ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih maksudnya soleh gitu, tapi soleh Allah ulah ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi. Kan? Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Tah, dihitung ba sabaraha? Kap sabaraha ro sabaraha hitungna kabeh lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah Bakri ba hirup kap sukun ulah urang dihitung ro hirup ya ulah eta hitungan dukun dah mah Asmaul Husna itu kabeh ba 2 kap 20 2 jeung 2 2 jeung 2 20 jeung 2 22 Bakri 200 nah 222 ya 10 220 bara terpercaya yang masih mah sebenarnya tak ayo sama tuh saya pohon deh kan berarti 220 12 kumaha sih Kak 2 kap 2 dap 2 kap 20 berarti 22 nah ro 200 berarti 222 iya 10 232 tuh lah ulah sih ngomong oh 232 tah teangan urang Asmaul Husna sok Ar-Rahman sabaraha Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari tah dipotong nangke set akurkeun kadinya tah engke wirida kadinya tereh gerage urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirida eta urang ini lamun urang ngawirida akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihanap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah
maka nu 99 enter sepanuman. Ayo gara padauhu samuhu biha. Sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu. Urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam. Urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur. Supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Kata rata hayang sugi berarti kan. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru. Al Fakiru wal Ghani itu ngaran Allah. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut. Masya Allah. Ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama. Emang lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku. Ya Kayuku. Lalu daripada ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu masa Kayumu mending Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku. Tolol lebejakan numerena ini masa ya Kayumu udah ya Kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua. Saya tanu bogana renganan boga materialnya nana paingan. Saya nggak beda ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Kayumu ya jadi mantak mere wiridan tak menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak di kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu ya Qayyumu iya ieu diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayuku Kayuku ya Kayuku ya Kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabu da'awat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabu da'awat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jajantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara
lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok percaya sia kaing percaya teu atuh percaya aja nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba aduh Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka hate ulah-ulah nyebut nu lain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kadua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur tuh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran ieu lain cuma da yakin atuh gitu-gitu keneh ibadat datang ka yakin urang dititahna teh seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan jadi urang deuleu ibadat teh lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya jelema ka gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakinan dan lain-lain sebagainya eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah kamu sholat oh keyakinannya ka Allah
keyakinan tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda aya nu kontinu setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet ka mana pasar set tah eta tah nah eta sesuai jeung keyakinanna Allahu akbar masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan keyakinanna tinggi ka Allah bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan Allahu akbar jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dah keyakinanna turun lah tenang heulenan berjamaah moal ka teu teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur Allahu akbar jam sabaraha emang jam 12 aing ini kayak salahnya aing hasil ke kudang ke Gusia turun jasa sama keyakinan Allahu akbar azan deui itu budak yang emang ada yang enak geus terek handap tah henteu rada deres aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya ke asar ke magrib deres nyana kaingetan keneh Allahu akbar jam sabaraha ya zuhur salat henteu ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar asar dahar henteu salat henteu dahar bae balik eta geus rendah anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isuk gege isuk gege deui ceuk geus parah tah mah geus basi jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar woi salat cepet berarti tinggi tah keyakinan ge kakarak ngudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepet jasa asal azan cepet ya mah pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lumpat pohara mimitina mah di alam aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya nu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener di salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopehna ge embung dengdek ke sesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik orangnya jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak urang kene anak urang di mana kalau ngomong geus anak urang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pamajikanna boka aja masih kene terserah didinya mundek diteruskeun terus mundek gesan-gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat ya hate yang kunaon kaeng mah bebejak ke kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh sakeuna teh atuh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau ada iya ya di anak di mana sial sering dia sama anak sama budak Masya Allah bisaan berjamaah atau mah ganjarannya langsung tah adzan giat itu berarti tinggi keyakinan encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana fikih make fikih
awas takbir kos tartain mun eta teu sah kama fi Fathul Muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal dan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman lillahi bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu Akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tari Allahu Akbar aya anu aduh can eusi salli Allahu Akbar can kaisian maksudna can kaisian salli fadl Allahu Akbar benang tapi eta urang mencari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese was-was geus ti ditu da setan jiga anu mitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos kitu mimi jangan mah kos kitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nana ge encan sholli Allah encan nana ge encan siap sholli Allah kepanasan sholli Allah karena kamu geus sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patas setar atuh santri mah wani anak patas dak setar dak Allah masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taru-tari Allahu Akbar tapi lamun urang det naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut artinya tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut tikorihi Adamu tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi
artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh dek nu mana bae ge jangan datangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sobar as-sabru asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sabir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah Qadiriyah Tijaniyah Utsmaniyah Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah thariqah Tijaniyah thariqah berbagai-bagai seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah engke hayang datang kana sifat engke hayang datang kana zat di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat engke bakal kana afal asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin kana jadi mau yakin bang kayak kurang dibuka-bukakan ke Gusti Allah lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu geus yakin mah beda ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh jadinya lagi kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa ambean nu lain ambean nu biasa Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman coba bayang cak Sidina Umar naik aljabal kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei aljabal maksudna naik kaluhur kabeh sahabat naik bari nanya euy suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umar Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina hah zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa neuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh aya gambaran di mata
Itu aya sarwitian mata. Kadel katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Kibalam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru. Dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa. 2 makom komo geus datang ka 9 makom. Geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi. Buka ngaramatan Allah kadulur kurang Isa. Lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa. Niscaya nyala lempang di awang-awang. Cek Kangjeng Nabi. Beuh, dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber. Puara kan. Tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dibudap dimodif. Moal aya haram jadi halal, halal jadi haram. Teger bae. Allah nu di deuleuna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata. Lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Kerasa ku sia menang hidayah sia. Teu karasa sia acsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilok lah kos kitu mah tah jelas. Can wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia. Emang sia. Tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Aing mah lain maksudna aing hayang dibere atau henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah jeung ngajina ge di Takal Buah. Teh teu karasa pan ku sia. Ngajina ge Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere. Ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak. Can jakna teh. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Madak nu di luar mah eta mah. Lah sok nu luar teh sok bisa bae henteu atuh. Lamun boga hutang ka hiji jelema kemudian pae bebas di urang ge sarua dihukum demokrasi ge bebas. Sebab naon? Sebab atuh deuk kumaha mayarna. Bebas teh ukuran negara mah, tapi ukuran di agama mah limpahkeun ka ahli waris utang mah tetep nyana mah bebas ahli waris. Tetep anakna kabebanan tir ka hutang. Duh, cak anak ka batur mah menang tir ka teh sawah 100 hektar. Di mana aya atuh ngahayal mau ulah leutik-leutik. Tak leutik teuing 100 hektar. Aju sameterna 10 juta. Geus kagok pokona geus. Ulah 100 200 kagok mah 10 juta. Aju duitna mah ndok jang sia aing mah ngahayal teh bae. Aduh, masyaallah, masyaallah. Walayakilu pakirun tengah soban nu pakir boro-boro jang nanggung jawab batur puguh jang dahar diri nage hararese teu bisa. Zain ngabunuh Ki Umar kapan nu wajib mayar asobahna. Nah iya dulur Ki Zaid adik kakak mamang eta lah termasuk kana asobah mun manehanana maot Zaid nu bakal menang warisan ta eta ngaranna asobah. Kuari asobahna pakir boro-boro jang mang mayarkeun onta atawa beban 100 onta nu dibebankeun ka Ki Zaid asobahna boro-boro bugu dahar ge hese teu kaberatan. Lamun tema dipaksa ku hakim kita mayar ngangsongkeun awak pencet kim aing kusya. Coba kencringan apa tayu nu keluar. Los jang sia tah hakim. Cak hakim ulah kitu ilah tuh sia maksa-maksa teuing. Aing jadi pencet ge moal keluar duit ratusan. Moal henteu kajenkeun menuku tadi di dahar. Aing geus atuh cak hakim aya kitu mah makana tolol tah hakim. Paksa bae. Warok kita belum manfaat hakim lamun maksa tilok manfaat tigali ujung-ujungna
guring sangkilang sugih jadi fitnah hartan itu kene polisi lain hiji lain dua lamun nyana bener-bener henteu sesuai jeung aturanana hartana jeung dirina di ujung bakal kena mamalah fitnah bae loba jasa tah manggeus gos kitu dibukti-buktikeun ku Gusti Allah teh namun memang manehanana nyokotna lain make aturan nu sesungguhna geus kena fitnah di ujung mun teu dirina hartana jeung sajaban walayakilurokikun tengah sobaroki kaula di urang mah sebiun budak letik boro-boro jang batur budak letik bajang nyanana ge hese wa majnunun edan boro nanggung jawab batur puguh nyanana ge kukuluyuran bae nu edan boro-boro nanggung batur atuh nyanana ge teu puguh dumuk nu edan mah senang sorangan bae ngomong panteu nyambung jeung urang mandi tilok pan dahar di mana bae nu edan golok dibawa tinggal urang bae bingung atuh lamun urang bingung kudu ngabingungan nu edan geus saya nu edan mantep keur langsung ilmu bingung urang ulah antep keur nyana tah di negara Islam nu edan ditampung aya markasna aya tempatna tanggung jawab pemerintah cukup jangka neraka henteu nyadiakeun tempat nu edan ge cukup kan manusia eta teh masyaallah muslimun teu bisa ngasop jelema musliman kafirin ti jelema kafir kitu keneh sabalikna kafir ti muslim atuh emang teu ngawaris kapan Zaid ngabunuh Ki Umar ternyata Ki Zaid teh asup Kristen ketika Ki Zaid diadili dibebani nyana teh 100 onta teu bisa nanggung asobahna sebab ketika Zaid maot teu diwaris ku ahli warisna lantaran berbeda agama sabalikna Zaid muslim ngabunuh dulur-dulur nanu asobah nu kafir teu bisa nanggung jawab tapi lamun Yahudi jeung Nasrani mah aya kaitanana wa yaqilu yahudiyun an-nasrani ngasobah agama bangsa Yahudi ti anu beragama Nasrani sabalikna Nasrani ka Yahudi kuari ge persekongkolan Yahudi jeung Nasrani terus bae Israel adalah Amerika kecil disebut nate Amerika besarna ya eta Amerika persekongkolan Israel agamana Yahudi Amerika agamana Nasrani naon kebutuhan Israel supply ku Amerika kitu kene Amerika nu kudu dibantu ku Israel bantu seakan-akan eueuh jurang pemisah antara Israel jeung Amerika nyana kerja sama mana nu hendak dihancurkan ieu nu hendak dihareup apakah Yahudi apa Nasrani terus bae datang ka kuari kajeun memang geus kitu bae ti Gusti aja ujung-ujungna mah tu kiamat ieu kiamat ke ujung-ujungna mah mantak atuh geus deuk itu sabodo nyana maju sabodo urang teu maju sabodo da emang urang anu embung maju ya da negara urang lamun hayang maju mah nu pinter ambalayah di urang mah deuk ngamajukeun listrik deuk ngamajukeun teknologi per otomotifan perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter cuman teu dibere porsi ku pemerintah naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere satu kali tanda tangan dibere embung maju mantak hayang boga presiden teh ya nu hayang lain kos kitu hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa eta boga karakter presiden kepala negara parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar kusakitu geus pohara jasa komo datang ke teu mayar mah supaya palalinter SD teu mayar SMP teu mayar terus datang ke kuliah ge teu mayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa meret bangsa itu nu sabenerna aya teh cara guruna gaji aing jadi presiden aing nu ngatur hehehe abang duit teu loba di negara aing nu ngatur
jadi presiden ada puasa baik yang siapa yang kena baru tuh macam presiden bisa aing jadi presiden kuru aing mah bakal ada cak menteri negara ngomong naon suruh coba saya jadi presiden ayo coba aing ngajajal ya lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal meureun ya ijazah SD ge kemana meureun teh ijazahna kuat bodoh lah pokoknya ayo guys jadi anggap kurang SD SMP nu pinter ge kuari loba jasa di Indonesia mantap berangkat ke Jerman berangkat ke Prancis berangkat ke Amerika ke Australia itu Jerman brilian boga otak anu luar biasa nyana di Indonesia tidak tersalurkan lompatlah ke luar negeri nu di Jepang ya kuari anu tadina usul ke pemerintah tidak ditanggapi oleh pemerintah kuari ke Jepang ayam meong nyawa sia meong eta teh otak Indonesia lumayan ngerti lumayan nyaho mah ayam motor beat eta aing mah beat bae lah pokona sia geus ngabohong bahasa beat itu otak-otak sah dan lain-lain sebagainya teliti coba ayeuna endek aya nu dibeli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu antara Indonesia jeung Jepang Indonesia jeung nyana geus saya gegeran ke Jepang we sebab teu mungkin di Indonesia kamari nungguan Sugan Prabowo jadi nyana geus saya bisik-bisik tapi ternyata kan si eta nu menang geus jadi harapan nyana paling geus ke Jepang mau dibejakeun ku kula aja emang kumaha gitu di negara orang teh kos gitu Masya Allah loba pisan nunggu nyun bom dan lain sebagainya jarago orang Indonesia palinter nu mantap kapake di Saudi Arabia orang Indonesia nu tadina orang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang orang Indonesia Cikupa ka Mekah kunyana dihadeah dia di servis malam atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di las benesan urang Arab ge neuleukeun heran cek nya di mana ya di Cikupa ieu bari sakieu bisa cek kana diomean balalna jadi kuari teh ya teu pati marili mobil urang Arab teh aya bengkel urang Cikupa urang Bojong gitu sapatu ge di Talianan urang itu di Sol eta kerjasama Bojong jeung Garut loba baro bengkel di rada jauh di kota Mekah rada keluar perbengkelan loba mantap mobil anu tadina mah cuma 10 tahun di Mekah ku ari mah anu 15 tahun 20 tahun terus semantaran di bengkelan ku orang Indonesia jarago orang Indonesia geus mana-mana jago ngabengkel jago nipu jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga orang luar negeri kayak ketipu orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetap kanu sugi ari saparo dinar wal mutawasit jeung kewajiban kanu pertengahan rubun 1/4 dinar kula sanatin unggal taun pisalas dina 3 tahun wakila huwa wajibus salat wa yutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sedenganana ke di akhirul hal di akhir tahun geus waman asal pisakoto di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grug geus bebas paslun wallahu a'lam bissawab